Sabilulungan sifat silih mojong sabilulungan telah potong sabilulungan persatuan tepung sabilulungan saya gotong royong sabilulungan sifat silih mojong sabilulungan telah potong sabilulungan persatuan sama jiwa sakit singgung ngapas jiwa saling singang sama jiwa sakit singgung ngapas jiwa saling singang sabilulungan untung-untungan sabilulungan persatuan sabilulungan persatuan sabilulungan persatuan sapahan saikhlas keluarga sabilulungan sapahan saikhlas berkah sabilulungan tulang sabilulungan kurang leuwih tulang sabilulungan tulang sabilulungan kurang leuwih tulang sapahan saikhlas lawan tulang tempat daerah kurang lemur kurang entah tempat kurang pembalikan sabilulungan kurang tulang sabilulungan ngamar ke masjid sabilulungan berjamaah subuh sabilulungan sholat berjamaah subuh oke sholat subuh berjamaah sarerea di masjid leuwih ulah prioritas sholat subuh sarerea sabilulungan kurang maparengan sabilulungan kurang sauyunan sabilulungan kahaget ulang sabilulungan kanan terleuwih ulang sapahan saikhlas mati menjung berkah sabilulungan sapahan saikhlas Witulan lembur enak tumanin ayu kurang baik sasarangan jengkang cepot isinar medal ayu kurang sasarangan jengkang cepot dileuwih ayu kurang sasarangan semaguyon koko jakan kurang sulit koko jakan meriung dileuwih Sri Tinun iya pasewa
kadaran biji Siti Nun ia pasewakan Siti Nun ia pasewakan urusan mereka kayu agung babar winter samia rempel godongi ya samia pampang sekar makar andele si pandan si pandan hayu batul sarare hayu kurang suka kurang seni mengocakan baliung sinar Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kanusin, Bapak Ustad, Bapak Lepe, Miringnya Rojo, acara pernikahan. Ayo kurang lebih ulang, ayo kurang Bapak lengan, kurang mencen Bapak lengan, memulai jadi kabungan, kurang sare. Rio mengulung boleh jadi surga bayang boleh turun bayang boleh turunan ini hati turunan ini hati turunan hati mulai para wali terus nontokin nyebarkan agama Islam gelangkungan wayang boleh geningan tangkos berhasil ayu kurang babaran mulai seni kagungan terwidulan sadayana geriung sapiul Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kamu kalimatnya begitu akang. Mau kalimatnya begitu. Muka di mah. Ya. Ilmu acara ngaji. Masih baca akang teh pidato. Lain pidato, rek malin ustad dina jengan. Nanti apa? Tuh, akang. Dewek teh geus sare di dinya dina meja. Heuh. Ayeuna tadi gerak-gerak teh suka teh jangkrik. Digeuingkeun ku si ieu nu kasep ti orang. Cek ustad, cek ajengan di mana urang udang sare eta doana. Lain muka di mah. Oh, si nanti akan teh pidato gitu. Wah,
jangan lain deh mah ustad lain Kita kerja borongnya. oh cek ustad cek ajengan di mana udang sare teh eta cenah euy doana teh Kita doang teh. alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur itu Enak kamu harus apa yang ceramah Kang? di mana wah Iya di dia. di dia Nyan main ceramah Ustaz ada titik-titik. saha ajengan wah Ajang, saha ajang, ajang mana yo ajang Sukmana ya Kang. lu balik Nya di Curug, Cilengkong. astagfirullahaladzim eta nu kitu patut masih kena dipercaya Hari Akang itu sentimen gitu Akang. geuleuh aing mah sajang teh Gelo-gelo kunaon? teh Gelo-gelo kunaon ya Akang? ceramah hubung buaya palang artian tetekon Sorean dicabut itu naon di ini? soreang pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung Boleh rame teh ya. oh menang piagam nama euy geuleuh ada pasajang teh euy Gelo-gelo kunaon Akang iya atuh? Ustad Dempo mau menang duit anger we nu dipupujuhkeun sama pamajikanna Paingan Akang juga suntikan gitu. bukan ka dewek becere pot keur maneh yeuh 5.000 anger we dewek mah geus nabuh muka gencet dina kotak Akang geus dipangulikeun iket anyar cenah. iya anger we keti griharja keneh ieu ieu mah Gedog cis manganyukun cenah cenah. nganyuk ti urang Cikawung Nya tak bae manganyuk kan Iya. dibayar. tak teu percaya aing mah sajang teh geuleuh jarang ngabdeuing lah namun panglih mah yang pokok sih teh Nyawa tukangin aya. Saya belum ka tukang. Belum ka tukang tuh. Oh, nami ta. Eta aya. Duh, aja. Assalamualaikum. Asyik Ada pun namanya. Bapak wartawan anu satia ka istrina anu tuju naik daun anu eueuh kawani nyandung Jangan ditakwa. anu sieun ku Kapolda Kapolda tekan. kepala polisi dapur Tadi mau sentimen tadi mau ampurannya ada cager sih nata. ya Ada cager kan? teu gelo mah moal ngejo blegug Udah stres. teu stres moal sukses Petak pemajikan dewek lamun ningalikeun dewek keur ngadalang bari-bari seuri teh bisa cek panon teh aduh teuing salaki aing si gelo-gelo ngomong sorangan pedak balik teh sok dipencetan ayeuna mah euy lenyahueun beureun cepak terjang namelaan manehanna teh kieu Hari jajak menyakangnya. heeh ya Maka mesti bra biasa rek dek na meja we udah bisa dah kita nanya apa karek tadi lu. munang impian hade we oh Akang paling ngimpi ada layangan bro. ngelayangan pas bebenjin Kapan akang masuk itu ngimpi tuh baru. arah itu mah lain euy lain Asa batu ali bro. geus teu usum Ngimpi ngompol akang mah. udah dodot teh Kurang atuh akang ngimpi naon? yang apa Ya. ngimpi di bahanan amplop ku hajiana Semua. Merasa dina kenyataan ada dewek Iya kan? ngimpi di bahanan amplop Oh. ngaya duitan atuh ya Maka berikan dari amplop lu deh angkat nanggung. duitnya belegung
ya lain kira-kira na eta ngimpi dewek bakal jadi kenyataan moal jeung ngimpi namanya alhamdulillah ini jadi sen tepangkeun deui sareng urang Subang enggak ieu mah Bogor barunya enggak sih di Bogor oh ieu mah Garut Karangpawitan bro enggak sih Astagfirullahaladzim ketemu orang dewek salah panggung ya Kang udah kesana teh batur mas beungeus jeung mandi lagi buka capruk atuh akang mah dewek deket ka mana gitu sing atuh gigi sing atuh tinggal ka payeun tuh satu Pak RW dihareup tuh Pak RW tuh tinggal kalau gitu tinggal di sebelah Astagfirullahaladzim jahat itu ngomong tadi itu tadi oge akan juga capruk we atuh urang iling keula oh wakbar ieu mah geuning dileuwih-leudah ulu ya pun lanjut ingkang Raka Prabu Bapak Profesor Bapak Ustad RW Sudikin Kabiludin LLMMSH MCK apa sih lain alhamdulillah ya Allah ya Robi Dina babala gojangan itu oh jadi kenyataan oke dewek dina ya yo ampun euy gara-gara aman gitu euy aman Santosa aman Sasmita ujian alhamdulillah geuning itu ditepangkeun sareng pun lanceuk mohon Ustaz Deni Solehudin Bapak Guru bakal nambah urang deui sendiran Jambali geuning yalah paturai kideung geuning di Al-Huda alhamdulillah yo ampun aing mah lain euy dewek dieu ngedengeun lagu si eta ieu teh dalang euy eta si ieu ngedengeun lagu Labi Sulungan Sabi Lulungan akang kita karusak Labi Sulungan Labi Sulungan sa bi lo ngan rada anyar Sabi Lulungan dan apa yang bisa disebut Sabi Lulungan itu Labi Sulungan ya padahal dewek bisa kan oh dewek mau lagu nih menang guru di pangaresana Ustad Anom Ustad Engkus Kusminar oh lamun namatkeun dewek mah di RT 2 euy di Kang Tata rek mah aduh lamun ngarumpaka mah di Om Bandung memeres mah harita teh ku awewe euy teu sangka bisaan saha Bunda Yayan aduh teh ku euy jangan mun hayang lagu teh abot kan misalnya cenah hayang lagu ieu teh beja ieu gedek teh euy kumaha kitu ieu ge beja nyaeta ku guruna teh ti Bapak Mantri Cece Suryana tukang nyuntik euy aduh ampun tukang nojos namatkeun mah di dinya we dek mah di Bapak Mantri Cece macam kecing bale kayak gitu hari ngusip teh pakan teh cing bener ame menangan tong elehan wae waduh yo Pak Menteri tong saya cenah Wijanggolan mah dong abdi dah ada profesor dah oi aya cekingan nginepan apa saku anu alus mah upan mah ku potasio gerasa potasio pucuk tai sorangan tapi dewek mah hapura ieu paling rujit dewek mah ngadahar lauk meunang usut macam campura ya dek mah terus terang we lah nanti mau disebut salinungkeun dek mah paling rujit ngadahar lauk meunang usut
Munang ngagoreng aduh euy. Oh munang mais itu munang geuleum, oh munang useup. Jeung anjir jeung naon atuh teh. Euy. Euy ampun. Ada kan geus apal Lagunya apa euy? Ieu teh munang guguru euy. Munang guguru jak tieu jak bantang. Oh alhamdulillah di dia rakana pun lanceuk pun guru Bapak Ustaz Nang Sarip sareng Bapak Abah Lala nyahun di kadek di daya peropat baheula rakana mah di dia bantang nya selambatos we disimpuring sabaraha kanca ya Mang Bis moing kah Mang Bis semua hah lain anu singkatan mah eta Bapak Deni Solehudin Bapak Ustaz Deni singkatan teh Dena didikan atikana tina agama Islam emang jalmi soleh niatna jadi guru teh ayeuna mah ikhlas karena Allah ikna kira hanya werna nya aduh ampun euy ngomong eta mah euy Bapak Cecek Suryana eta mah singkatan pisan cekna cinta kagarwana emang anu satia tuh ke kulawarga cekna deui cita-citana hoyong abu surga babarengan jeung kulawarga emang eta nu nyawer pangheulana ya dek mah aduh pengerja Al-Makbaroh Profesor Sodikin Kamiludin SHMMM iya bener ngalam iya bener ngalam oh jangan halim akan dimakan biarkan udah langka alangan ketekon bisa kan tahu percabung akan dia gerak akan sekali babetkeun kitu aduh abong ningali lanceukna eta nyawer 100.000 ini borongnya teh beget akang dewek teu ka dibebeutkeun dina kornya akang dibebeutkeun akang bieu dibebeutkeun dina meja kamu teh di keroan monya udah bina teuing sih duh ampun euy kitu euy macake Om Bandung nya nu bageur kesep ayo apa sok atuh akang nyanyi hah akang nyanyi bieu teh ya apa laguna lagu dek oh menanggu guru teh Ustaz Deni sok kumaha ngekeun muntung dikenangan euy ngarakeun seniman wungkul urang leuwih ulang mah kade pemerhati seni nya atuh pemerhati loba ulama di dieu mah sia pangalawara pengarakeun akang siapa apa dikeun laguna euy ade wartos heula tuh oh ke Bapak RT ke Bapak Tata ka mana oh Bapak Tata ge sarua singkatan kata kana sarua singkatan tehna titih rintih dina tindakanana anu tanggung jawab ke lingkungan RT 2 tehna deui tah eta RT anu amanah ahna anu bakal nyawe rek oge sameu aduh ampun Tata aya kapal suai tuh temannya ade euy aduh ampun kumaha babangkus Ustaz kata dewa eta oh guru urang di Masjid Daya euy
Nek emang jalmi soleh enek niatna jantan ustad dia hoyong ngabina masyarakat kena jalan untuk ridho ke Allah Subhanahu wa taala. Nek gerak langkahna selalu aya dina ridho Allah. Karena kahayangna aya dina cinta ridho Allah. Nah, tuh, cecep, udah kasih berita. Hajiana pot. Pot Tiba hajiana potnya. Nuhun. Cocok. Nuhun. Alhamdulillah. Tuh, jangan padayakan. Ulu padayakan gede milik. Udah milik cetak. Akang sirih. Awak asa pasiksa nu namanya teh di pangarasa Bapak Haji Cece tukang nojos tukang nyuntik ahli kesehatan nu namanya doi mah di Bapak Haji Yana juga gendosan halo wakbar umur-umuran panayaga di sawer yang pilih bisa nggak sedayana yuk ya tak itu kalau gue jadi nyali rawe udah umpul orang di rumah sudah ngomong garwa mau pengen nyawer juga serang garwa nawa cedek lagu nyor enggak siapa lagu na euy ngos gede lagi lagu na teh euy Itu Pak Aman yang udah balik saya cari sabut Pak Aman tadi. Mau cedek cicik si eta kumis. Mana? Tenang. Rengen euy. Ya. Iya lagu teh. Disanggakeun ka pangaresan Bapak Haji Cece Suryana. Nuhun, anjing mah urang museup teh we, ka mah ku cacing pakana geura. Aduh nuhun ka Bapak Haji Yana tuh. Nuhun di Jakarta horeun ka Sirot. Ieu lagu cijak. Aduh, aing lah akang-akang wae setenaon atuh. Kapanganten atuh muhun teh nyanggakeun ge laguna. Ieu lagu teh. Tukang son genaheun ya. Sipulan nuhun kasep katampi pisan ya ku si Akang. Tak ieu laguna teh. Akang si teh dewek lagi lah laguna tuh. Kapan maksudnya? Gitu sok lagu kayaknya. Ngekun laguna yo. Ngekun. Sareng hiji sama dengan dua mun bisa ngaji pasti bisa ngadoa dua sareng dua sama dengan opat bisa ngadoa pasti menang berkah empat jeung opat jadi 8
menang berkat mun susah barang hakan panjang dalapan jadi 16 Gus barang hakan itu kudu meuli beas Assalamualaikum Baca Yuh dengekeun batur mah narjamah Quran narjamah kitab hadis Fathul Bari Fathul Muin Fathul Rahman Ibnu Katsir Jami'us Saghir Subulus Salam Bulughul Maram batur mah dewek mah narjamah lagu aya gitu beda dengekeun usil lagi hiji jeung hiji sama dengan mun bisa ngaji pasti bisa dua serang dua sama dengan bisa ngadoa pasti menang opat jeung opat sama dengan di mana menang berkat mah susah barang 8 sama dengan pan geus barang akan teu kudu meuli beas 32 di mana urang loba beas pasti hirup bagja di mana urang geus hirup bagja 32 64 di mana urang hirup bagja omat ulah poho kana salat 64 meungeus teh apun nu ngitung teh emangna memori dewek teh 18 giga pira-pira ge sagiga sapotong bisa dihitung ya jana beuh ngabuting si teh untung aing teu jeger oge bacang keulungun coba betung lapar deui tadi geus tuang sareng lauk kenangan euy loh nuhun uy teh nuhun pisan alhamdulillah pisan apa teh yo aduh ampun ih bener kasep udah bener teh nyangki saha pulih mudah-mudahan cing kagentosan cing langkung beunghar nya Pak Epul nuhun pisan eta yang Pak Epul teh ya Bapak Haji Epul Haji Anom kene geuningannya beli kasep nah itanya teu nyangka anu kasep suka yun nya haji mah teu nyawer lagi ni bolak-balik we terus nyawer ka dieu sore ya nuhun pangarsa Bapak Haji Epul Haji Anom nuhun ya nya didoakeun we pemberi pasihan doana mudah-mudahan nyata sing kaangkat deui ka haji sing kapeser atau tanah langkung lega sing sehat walafiat sakulah wargi nya salah oh untuk gitu anak gini ayah jajak kalau nah itu jajak kalau horon kasiro itu nuhun pangresa boleh ya lagu euy nangan di sareng hiji sama dengan dua mun bisa ngaji pasti bisa doa dua sareng dua sama dengan opat bisa doa pasti patu jeung opat jadi ada 8 menang berkat moal susah barang hakan panjang 8 jadi 16 terus barang akan teu kudu meuli beas di sareng hiji sama dengan dua mun bisa ngaji pasti bisa doa dua sareng dua sama dengan opat bisa ngaduka pasti menang berkat patu jeung opat jadi 8 menang berkat moal susah barang hakan panjang 8 jadi 16 terus barang hakan teu kudu meuli beas bang pandangan teu asnya kan ampun eleh tekan naon akan berkata ieu Kamana Mah Ira?
Oh, iya teh di Pangresa Bapak Haji Yana nya. Bapak Haji Yana teh nyaeta nikah itu euy. Nikahkeun. Eh, Nikahkeun putrana. oh nikah. Nikahkeun putrana. Oh, can keuna tuh. Oh, begitu nikahkeun Neng Resa nya nulis eta teh nya sareng Ibu Hajah Tenten teh ka Cep Agung menganten kemuket ya. Bebeun rek pasorangan meueun. Sieun aya nu jamret. Ieu dek ge menang saweran euy. Euy. Itu aya ira tuh. Mira, dikerja kan dia. Dia ge sih mah Tadi. pengumuman sim kuring teh janten penyiar radio Garuda. Sareng Mama Ira alias Koyaya tiap Sabtu. Ngan rada ngedul siaranana si ieu mah. Aduh, geus sugana ya Mama Ira radio dukungan dewe. Aya euy. Aya. Kemana? Tok. Macam Ngetrokan panto. Kan pedah tuh pakai panto jadi ku trok. Dikotok. Ngetrokan panto. Naon kaman? Itu, ya itu. Naon dikotok. Kan itu tukang. Mana? Mana? Aduh, ribet. Ya. Aduh, alhamdulillah. Lain nanyakeun akang ti ditu teh asik deui. Wah, banyak. Ayo nih Kang Cepot di mana? Tak eta cenah belok ka Katuhu, di Katuhu belok ka Kenca. Tapi Kenca cenah belok di Katuhu sakedik tapala kondinya balong. Ya cik terus. Ya Kang Cepot biasa sok di balong lampu. Lampu ada cewek. Ya. Ah, bingah ieu Kang. Lagi biasa kepenak jeung Akang. Oh, saha teh teh? Ari Akang. Oh, bener. Saha? Aduh, ha. Saha? Akang apa lagi nama Akang abdi ge? Jadi, Sarua teh nya ho. Bener apa? Apa? Apa lagi nama? Bener, Nah, sana teh. Teuing geus nya. Aya teh. Teuing ge nyaho deh. Bener. Cek abdi ge. Ais. Damang ya. Aduh, abdi neneangan Akang alhamdulillah tepang di dieu. Eta nyaeta itu rek abdi teh pun aya rencana rek ngawinkeun teh hayang perkawinan silang. Berpeternakan abdi, arek nyobaan ngawinkeun munding abdi teh. Yo, Kan coba rek dijodohkeun jeung Japati anu Akang teh. oh, bener, halus. Kacipta ku abdi, lamun munding abdi dikawinkeun jeung Japati anu Akang. Sok, awak nasa gede munding tuluy make janjang Japati. Wah, bener, halus. Hebat jeung Akang. Bisa ditumpahkan. Naon? Oh, eta Mundingna Japatina. mundingnya. Ya bisa wae meunangan kahalangan ku jangjang. Oh. Lain itu kira-kira bogoheun moal itu. Eta mah urang tanya we lah keluarga munding. Kayak keluarga Japati mah kamari ngomong teh geus satuju. Lamun dikawinkeun jeung munding. Sidik masalahna eta keluarga munding ngomong ka dewek kamari. Kumaha cenah? Keluarga Japati teh bukan penyakit aid cenah. Alah, kumaha tuh? Jadi bungeun nolak. Atuh ani Apa aid? ai teh naon? Singkatan lebuk. Naon teh? Aku ingin disawer. Lain ai teh atuh ilat dan lain-lain. Iya ya.